tingali kolot baheula tukang tani batur imah make parabola manehna paraseuna baheula mah pan dina paraseuna teh sok aya guntang gantung binih jagong guntang gantung gaji domba baheula mah kitu tahnya na paraseuna teh aya gaji dombanya isuk-isuk budak narek sarakola teh ngagoreng sanguna teh make gaji domba matak abdi teh jadi montokna teh ayeuna ieu teh efek gaji domba bener baheula mah ngagoreng sangu teh make gaji domba batur sawahna hektaran manehna mah sawahna ge gadean batur imahna minimalisnya manehna mah bilik hinis ainu beunghar mah ditutupkeun pantona teh gableg ainu manehna mah malarat teu cara nu beunghar gableg bukakeun dapurna korek aya nu beunghar koret ta eta teh besan ece aya da besanna teh keur cicing we da Bu Ibu da baheula mah kolot teh nya kitu taninya tapi karena istiqomah mudawamah kontinuitas melaksanakan sunnah dia rajin tahajud. Bapak tukang tani budak apal Imriti, bapak tukang tani budak apal Kailani, bapak tukang tani budak juara MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat dunia, mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Bangga teh baheula mah bapak tukang tani budak jadi kiai. Kenapa? Atuh da batur mah ieu amalanana istiqomah. Urang mah yang budak soleh, peuting kalah kah gaple. Nya eta atuh. Baheula mah sok tingali dagangnya ditanggungnya. Kalemur batur, dagang emping, dagang nye, opak, raginang, kutumayang, kue ali, dapros. Baheula mah dagang kurupuk ngasihan ka warung-warungnya. Make black nu badag joining. Eta orang luar negeri mah pada bingung sama orang Indonesia mah kurus-kurus tapi besinya keangkat. Teu apaleun panjerona teh kurupuk. Tingali baheula mah dagang kurupuk Pak Kiai baheula bener teu? Tapi anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama, mengabdi kepada negara, berguna bagi keluarga, nyaah deudeuh ka agama, berkah baheula mah nya. Kenapa? Atuh da batur mah memeh dagang teh. Ih, duha kitu. Ieu mah dagang malah ke motor. Nu maju teh motor